Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Ulfi Ainu Nur Fazratu Jannah ti PGMI 2A IAILM Suryalaya. Dina danget ayeuna sim abdi bade macakeun guguritan Pupu Mas Kumbang anu judulna Kaendahan Alam. Alam di dunia endah-endah teuing, cai curcor herang, manuk ngahariring, tong sambarang micer runtah, cai negeri nu can kena ku polusi, alam endah pisan, sadayana mika asih, Gusti tos nyiptakeun alam. Hiliwirna angin tiis kana ati, tangkal ngagarupay, kudu asri jeung lestari, alam endah nu merenah. Tangkal endag-endagan katiup angin, kaendahan alam. Gunung ngajulang ka langit, Gusti nu Maha Kawasa. Kudu ngajagi alam anu lestari, tina kabersihan, supaya tetep lestari, dijagaan salamina. Sakitu wae guguritan Pupu Mas Kumbang ti sim abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.